Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Man, ayo mana itu puasa? Kita ngopi di luar deh. Ye, orang poho. Oh naon? Berarti ngopi aku di jero nya, mau di luar. Siapa? Nyanger we salah. Rek ngopi di luar, kopi di jero. Ona salah we. Aduh nuh kieu euy. Puasa ieu naon biasa leuleusing awak euy. Dua cowok we ada dasar. Cowok. Asa kus naon wae cowok yang huras. Lain benernya puasa ayeuna mah mun ulin ka jalan we ningali tulisan Pomini juga Popi. Lain ngobrol-ngobrol kita geus mudik euy. Bangunnya pemajikan nanti geus mudik di heula di mau nu masak. Meuli eta meuli yang buka sekalian ke mana meuli naon gitu. Bae urang eta we cihara hungkul jeung korma. Cihara hungkul jeung korma. Emang rek sebeuh sia biasana oge barang laharna segala dihakan semua. Tapi di geus asar teh jeung mie. Sia mah. Emang mana itu puasa? Ternyata. Nah, kuat. Sia mah. Ai puasa tidang di waktu nasa memeh subuh nepikeun ka magrib teu kuat sia mah. Ai ngajomblo tahun-tahun sia mah kuat. Aduh, aing. Nah, kita pernah bakal ieu mah kita mah teu kata orang dahar ka dia cara mau kopi. Terus mau kopi aja jadi mau dahareun. Sia mah. Ya heueuh ngaran lagi puasa satenya teh beunang barang dahar teu beunang ngarokok teu beunang ngopi. Gua mau balik sia mah. Anjay. Ban, Adaan maghrib teh waktunya buka puasa. Apanya? Sia molor tiga subuh nepikeun ka adaan maghrib. Sia teh puasa latihan modal. Anjay. Buka.